Bismillah, alhamdulillah, walhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alama awjaba hamdan walladzi anzala rahmata wal maghfirah walladzi ahalla nikah wa harrama sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abdun rafa'a majdah wa rasulun amjaja wa ada wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i man tabi'ahu dahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Al-ayah, wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Shadaqallahul adzim. Sahabat dana manjatkeun puji kami syukur ka zat Allah Subhanahu wa taala. Ihila sholawat miwah salam pamugia ditambih-tambih dilimpahkeun ka panutan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadratul kiram, para alimil ulama, para kiai, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul bait sakali, oke calon panganten, salira didukakeun ku sadayana sing aya dina panantayunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu bapak sadayana sing kuring ngaos tegedah langit teuing, alhamdulillah. Kebutuh menitari, alhamdulillah. Apal da beda kiceur. Kurang langsung we lebet kana materi, dahukeun abdi moal lami-lami. Ayeuna tabu 11 tos kedah ngaos di Nanjung. Di Nanjung abdi teras kaciranya. Ibu sare aya kaciranya mana tukul Pak ieu Ibu Pak tapi naros. Kantos ngawakapkeun tanah 2 hektar kanggo pesantren. Boro-boro hirup ya toket sare patarosan kedua kantos nyumbang ka masjid 500 jutaan. Bujang-bujang lu sok asuke anger gambar bedog. Sarebu teh gambar bedog dicepeng ku Batimura teh. Meukeun bae bedog oge alhamdulillah. Sugah di akhirat geus numpuk bedog urang. Cek malaikat teh bedog saha ieu teh loba-loba teuing atuh. Cek ibu teh bedog euceul teh malaikat atuh. Patarosan katilu. Osok nulungan aya anak yatim saminggon 5 jutaan. Cakep. Naon atuh prestasi brilian nu bade dihadapkeun engke di hadirat ilahi Rabbi. Salat nilaina cileunjang culang cileung barigan. Zakat boro-boro zakat paling genu wajib bungkul, saum nganu fardu bungkul, iwal ti amal soleh anu bade dijadikeun prestasi nu kaciedah sae di hadirat Allah sing ridho ngurus rumah tangga. Itu salat sadinten sawangi mung 5 kali leres, zakat setahun sekali, saum setahun sekali, ibadah haji sayus wahirup sekali. Tapi aya hiji ibadah itu menduduki rating pertama dina pahala. Ibadah itu setiap detik, sanes sadinten sekali, saminggon sekali, setahun sekali. Ibadah itu setiap detik salira panen ku pahala, yaitu ibadah nikah. Sekalipun muncul aya konflik internal, insiden kecil, problematika kehidupan menghadang, menghimpit setiap waktu, ibu ulah kaget ningali suami sotsana sering pahili jeung kancing lepis molot. Dan ibu-ibu ya
mun gaduh caroge sering malot-malotot simbungan alhamdulillah. Syukur ya Allah suami abdi bisa keneh molotot. Tetangga abdi mah geus teu ngicuk-ngicuk acan molotot ge hirup. Payung gaduh suami tara molotot tapi digotok. Oh alim jangan Pak ulah kaget ningali istri di bumi Allah garing komo kurang duit malam bayeuna nyingsat sabulan tapi kaokse abdi naros ibu esok pasea jeung suami gara-gara henteu tahajud ini karah ini keren eta pasea cek bayar teh kunaon ieu durder pun lanceut teu tahajud akara ibu sok diseuselan ku suami upami henteu maos Quran. Ibu sok baeut ka suami mun teu boga duit. Baeut tah. Kagini. Allah kali. Oh, potensi konflik tertinggi di internal keluarga itu adalah faktor ekonomi. Kata Bu Abdi didoakeun sarira sinjara di jalma kaya bari getol ibadah amin. Ya. Tapi kaya miskin itu relatif. Di kota Bandung aya satu komunitas manusia hirupna arali mun kaya cek Allah kudu beunghar tetep beunghar tingali urang suka miskin. Suka nama miskin anger we baleungna. Tapi hirup beunghar teuing sok disebut gelo. Di abdi aya nu ngaos ibu-ibu sineng haji make mobil 800 juta parkir payeunan masjid. Cek tatangga tuh dulu, kita mobil sahaman nih mewah. Cek jamaah tuh sineng haji, cek jamaah teh gelo. Nah tah, di urang lah beunghar teh kala disebut gelo. Enggak pula beunghar teuing, enggak pula beunghar teuing. Ye, tos teh oke. Ternyata nikah itu adalah salah satu proses menuju amal soleh. Nu setiap detik panen ku pahala. Insya ibu, ya, kasep nonton ka ibu bapak nutos di payung. Ibu capek, masak capek, cuci capek, leres. Ulah karena suami tegaduhan surga, tegaduhan neraka. Suami tegaduhan pahala, tegaduhan siksa mending karena Allah. Ya, punten. Bogoh teh teu lami, geulis kasep teh luntur ku waktu laas ku zaman. Istri abdi teh 3 putrana. Asa curiga wah. Aya nu salah abdi nyarios bapak. Istri abdi teh 3 put. Sakamana wah. Ya. Dangukeun abdi watir. Ternyata jadi seorang istri teh capek lah masya Allah. Ibu hamil 8 bulan dibawa teu pernah di PHP-keun. Ya hamil di PHP-keun. Asa ka mana wah? Teu kabayang ceuk ibu teh seumi HP hamil 2 jam merek balanja. Kita tangga teh heuh sok we sampai geung di dinya loh. Aya hamil jiga anu. Ibu. Ternyata rumah tangga itu resiko tinggi, tapi pahala amal soleh nu teu pernah berhenti. Bogoh ka suami teh teu lami, bogoh ka istri teh teu lami, leres ibu. Ibu ngabita nikah ka umur mapah pakaleng-kaleng. Ayeuna kalengna kamaran. Geus sok pikir lain ieu teh. Bungan Pak. Kening bogoh teh teu lami, untung Allah teh teu nyiptakeun cinta hungkul leres. Aya mawaddah, aya roh. Tah eta. Mawaddah mah hanya sebatas motivasi, paling lami ge satahun, bogoh, dedeh, geget, memet itu teu lami. Tah nu lami mah nyaa. Mata diaoskeun dina Al-Qur'an. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
nganggur menuju bujangan ieu juara 2 kabupaten. Alhamdulillah. Udah peserta nangan 2. Pasti kado. Asa kamu bodoh wah. Kumaha we ngaku mah tuh. Allah nyiptakeun rasa cinta di antara aranjeun kabeh. Ibu protes, bapak tuh maros, ya Allah cintaku hilang. Cinta hanya sebatas ilusi. Ngabita nikah, Allah garing suami ibu ganteng mirip Rano Karno. Ayeuna tinggal mirip genderuwo. Duduh, ningali suami kumis geus tiga sikat butuh. Ya Allah, tiga sepulan. Baju engsot, ya bapak lu cewek. So, naon arageunana, naon arah. Mun teu niat ibadah capek. Pak, istri bapak ngabidan ditikah asa desirat nasan. Mun artis India asa Sri Devi. Mun boga duit asa serigala. Eta. Oh, konflik internal di keluarga itu menjadi masalah tah eta amal soleh teh. Subhanallah ya kan. Punten. 5 menit deh. Makan tadi ke alhamdulillah. Tos dengokeun. Kasep. Nikah itu bukan hanya pergantian status. Tina bujangan jadi suami itu rugi. Nikah bukan hanya pelampiasan nafsu belaka. Ternyata dedeh, geget, sono, bogoh itu terbatas. Manusia itu kena kubosan. Beres? Bapak ibu calik di dia raos tuh. Upami dugi ka subuh raos moal. Entah eta. Rumah tangga bade teu bosan kumaha ibu. Gok eta deui, gok eta. Coba geus eueuh arah. Hancur sih. Ibu sok kesal ka suami asok. Atuh naha make dituturkeun wae. Da eueuh deui. Langit teu aya deui. Eta teh ibadah. Bapak ibu kedah terang definisi cinta itu punten perpaduan antara suka dan duka, itulah cinta. Abdi naros di bumi hoyong seueur bunga, hoyong seueur sesak. Tersak gumujeng 2 minggu. Heuh tah. Cek batur karada oyak gitu mah tuh. Oh, enak nah hirup rumah tangga karena ada perpaduan antara suka dan duka. Tah eta. Kasep salira nikah punten sim kuring teh ngawakilan Ibu Rama. Salira nikah teu kenging sebatas pergantian status. Cina bujangan cuma jadi suami capek. Tapi niatan sebagai lahan pahala, maka ku ulama disebutkan nikah dibentuk tina 3 huruf. Candak wa fi'il Madinah saur kiai nakaha nun kapha. Hiji huruf nun gaduh makna niyatun nikah. Niat nikah teh lirtifa'i darajatil ibadah. Nikah teh bade ngangkat derajat ibadah. Ku Rasul nyalira dihargaan raqatani minal mutajawwiji afdalu min sab'ina raqatan minal ujabi. 2 rakaat salat sunat tijalmi nutos rumah tangga langkung abdol pahala tibatan 70 rakaat nulalagasan. Dangukeun ulah aya pemuda 35 tahun can nikah, penghasilan cukup saminggu 20 juta. Amin lain Allah. Ya aya seorang pemuda 37 tahun can nikah, padahal geus damel itu hanya luka-liku laki-laki yang dirinya terluka karena teu laku-laku. Capek pamali bisi keburu jadi hantu. Ya. Sing lebar ibadah ibu nutos rumah tangga 2 rakaat tahajud sami sareng 70 rakaat.
Sami sareng 70 rakaat 7 gadis. Punten kata enggal upami para pemuda tos dewasa gaduh calon istri ulah dilami-lami 3 perkara nu kedah dienggalkeun saur Rasul. Hiji, dimana gaduh putra putri nu tos dewasa aya calonna ulah dilami-lami enggal tikahkeun. Terus ya. 2, nu kedah dienggalkeun teh bayar sametat enggal ulah dilila-lila. 3, nu kedah dienggalkeun teh ngubur mayit. Tuh murang kali gadis nu geus aya calona ulah diantep wae sami jeung ngubur mayit. Niatan nikah sebagai lahan pahala. Ibu salat tahajud 2 rakaat sami sareng 70 rakaat 7 gadis. Kita tinggali wajah-wajah ahli ibadah sadayana, amin. Kita tinggali wajah-wajah ahli tarahajud. Ini salah wae, kan loba. Upami nyalira tahan, upami seurang, tak geuning. Ibu, subhanallah ya. Niatan nikah sebagai lahan pahala. Oh, ternyata pintu surga kanggo ibu-ibu teh dina capek ngurus suami. Beres. Batak bapak-bapak sih nyarang ka istrinya sih nyarang. Pangdoraka-doraka jalmi lalaki nu sok nyeri istrina. Asarana geunaheun saya mah ngaji teh. Dangukeun ibu ieu. Sanes saur abdi saur Rasul. Pangsaena suami teh suami nu pangsering namasihan artos ka istrina. Cocok medok. 2, saur Rasul pangsaena suami itu suami nu pangsering ngabalanjaan istrina. Kan bisa ieu mah ieu ngaji teh. 3, pangsaena suami adalah suami nu ngerti kebutuhan istri. 4, pangsaena istri nu taralo bapa menta ka suamina. Coba bapak tapi gede. Hari ieu mah di bumi siga Amerika jeung Irak. Istri sering nuntut suami tara mere. Dulu ampun. Ayo geus purder teh ambek tekok buleut jadi segi opat. Teu dipake nanaon atuh. Berangkat sagal ka ditajo. Amit-amit teu ditingali terakhir beledak teh najong panto. Lelaki nung sukuna akan kok kawowongan teu nyeri. Kaset hiji nikah teh niatan ibadah, 2 ulah temperamen tinggi, ulah gede amarah. Yuk lah arageun ambek ya di bumi lebar pahala rumah tangga. Kabungkur dibahas jalmi nu gede ambek teh hiji tereh kolot, 2 loba panyakit, 3 tereh maot. Ada kurang doakeun nu gede ambek sing enggal maot amin. Jadi amin lah. Sing maot teh panyawat ngalahin jelema. Ya. Pak, Ibu. Ulah ageun amarah. Capek gede ambek teh. Ambek teu boga duit, teu ambek teu boga duit. Asa mending ulah ambek. Oh, da teu kuat atuh geus keheul mader we irah wae. Dangukeun, pek mangga teh teuing bade pasaya saban dinten sareng suami istri. Asal sing saropa. Asa geunaheun, pasaya sopan da geunaheun Ibu. Ibu disusulan ku suami tapi sopan. Saur suami teh arima hoyong dicap. Teh ibu teh mama mah boro-boro dicap kok. Dipun situ ge asal ku bedog nu leungit atuh. Oh, di dalam rumah itu ada satu diplomasi yang enak, enjoy kondusif, teu kudu ranteng urat. Sok satu kudu pahili jeung kancing lepi. Capek. Punten padahal katingali ya jalmi anu gede amarah. Punten jalmi anu gede amarah panyawat sih hipertensi darah tinggi
cek bahasa Sunda mah getih jangkung. Tapi ulah di bebeja ka dokter mah ai nugus baku bahasa Indonesia ulah di Sunda ke dikabayang ibu di parios ku dokter ibu penyawatna naon cek getih jangkung. Dokter tapi kalieur penyakitna naon asa aneh. Ada abdi mah orang Sunda darah tinggi ke getih jangkung. Aya teh sampean ku naon baru dia teh urat haseum. Asam urat setelah di Sunda. Nu geus baku bahasa Indonesia entos ulah dirobah. Sok jatuh cinta Sunda keun apan liweuh. Heuh pun anak teh bebeut bogo. Asa ka mana wae ngaji ieu. Tos abdi moal lami-lami ieu, moal lami-lami hawatos ieu geus katingali beda kicuk. Nikah teh hiji niatan nikah sebagai lahan pahala insya Allah. Bapak-bapak milari kiswah nafkah biaya hirup menjadi istri jeung putra Allah karim. Keheula patuangan wareg, keheula barang tuang nu raos asal putra putri kabiayaan. Leres Pak. Subhanallah. Pengorbanan seorang bapak, pengorbanan seorang ibu kernu jadi putra luar biasa ya Rabbi ya Karim. Mata punten Pak, sodakoh nupang ageuna teh sateu acan kanu sanes ka istri jeung ka keluarga. Kaset titik salira nikah niatan ibadah. Ieu da bogoh teh teu lami, geulis teh teu lami, kaset teh teu lami. Punten. Lamun di rumah tangga tos niat ibadah, ibu masak karena Allah, ibu nyuci karena Allah. Padahal ayeuna teh usum hujan cucieun 3 jolang di pelong teu anggeus wae. Teu nya ari di pelong. Tapi ibu tos karena Allah bari nyuci. Subhanallah. Nikmat kajen 3 jolang da bari zikir. Ai jol teh putra nu panggedena mah sakalian niti. Alhamdulillah mulai ngeres. Alhamdulillah. Ijol teh bapana jabak kotor pisan tos sekalian. Astagfirullahaladzim. Mualak tak kena. Pak, ibu, tapi upami rumah tangga tos niat sebagai lahan pahala terasa capek. Insya Allah. Hilang rasa cinta digentos ku rasanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Cinta bapak cinta ibu hilang digentos ku rasanya. Waler ku bapak ka istri teh ayeuna mah sanes bogoh tapi nya tah eta cek ibu ka suami teh sanes bogo nyaa. Rohmah itu 2 kalimat nu identik nu idofi teu bisa diheula pandeurikeun. Rohmah itu artina kasih sayang. 2 kalimat teu bisa dibulak-balik. Kasih sayang balikeun. Sayang kasih terharto. Rumah sakit balikeun. Nah, riweuh kan. Rumah makan balikeun. Maknya jiga raya tuh. Ayat 2 kalimat anu identik bisa dibulak-balik. Ayat tapi jorok terkedah dibahas. Celana dalam balik ke. Asa kamana wae. Oh ternyata nikah itu sebagai lahan pahala. Iya. Maka konsep hirup sederhana tapi menjanjikan. Ibu mun hoyong disayang kudu sering ngasih. Itu sekamana. Bapak mun hoyong disayang kudu sering ngasih. Dikasih bisa. Hiji niat nikahnya sebagai lahan ibadah insya. 2 nakah, 2 huruf kaf. Gaduh makna kaifiyatun nikah, cara mempertahankan keutuhan rumah tangga. Nah ini yang disebut dengan metodologi. Pak, seueur rumah tangga abdi upami di tanah suci
Kalau rasa Nabi sering mah untuk paling setahun 7 uihan, 6 uihan, Pak. Beli bareng ngiring sasi saum, ayo udah ngabring ke tanah suci, ayo. Amin. Yuk, bisi hoyong ke Mekah, hesek wae sok nyarios, ambil nyarios. Bari mawa duit. Nyarios mawa duit, mah anger wetok kecang. Asa ka mana wae, Pak, Ibu, ningali orang Indonesia nu marambuh nikah teh di Masjidil Haram. Di dia teh 2 keluarga aya 60 jalmi. Di istri ti pameget meser mas kawin di Madinah, emas putih rakitan Itali paling sakedik 500 gram. Nikah di Masjidil Haram disaksian ku para kiai, para pembimbing hareupeun Ka'bah. Mulih ka Indonesia resepsi CF 2 miliar. Genep bulan kemudian geus aya di kantor pengadilan agama rek cerai. Nauzu tapi sakedik jalmi nu kitu diwawancara istrina ku wartawan, kenapa anda sudah cerai lagi dengan suami? Aipok teh ngajawab dengan lugas, karena saya dengan suami sudah tidak ada kecocokan. Berarti nikah nate lain karena ibadah, karena cocok. Atuh cocok nah hayang kunana naon atuh. Bapak, Ibu. Iya, dangukeun. Nu kadua aya kaifiat. Kaifiat itu adalah cara mempertahankan keutuhan rumah tangga. Ya, malami-lami kaset gelis aya calon istri teh aya. Teh aya. Keun ieu gadulis ieu geus sami. Ketingali ibu-ibu sakieu gelis. Nu gelis na teh sakieu. Asa ka mana wa? Ya. Punten. Tingali konsep suci Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri teh anggoan suami, suami oge anggoan keur para istrina. Betapa indah rumah tangga bagaikan pakaian. Ibu garelis tedah diaracu. Bapak-bapak karase tedah nganggo raksu. Abdi naros. Mun di dieu aya bapak-bapak kaset tapi di tataranjang jalmi naon eta? Jalmi rek mandi. Ya wae sok saeunan. Malawung ngaji teh malawung. Kata Nabi di dieu mandi teh marake jaket. Henteu anger we. Ya, kecuali mun patarosanna kieu. Kajen teuing kaset sok sanaos geulis lulumpatan di jalan raya tanpa busana. Tah eta mah nemek jalmi koclak. Lah teuing. Hartos tina eta ayat haram suami istri bercerita tentang kekurangan satu sama lain. Panggoreng-goreng na istri nu sok nyarioskeun kaawanan suami kanu sanes. Iya, dangukeun. Suami abdi mah teu bisa usaha tak doraka istri kita. Asa teu beunah deui. Moal aya istilah nikah kesalahan. Cek ibu abdi mah kesalahan boga suami teh kabelejog. Jika meuli bedog wae atuh. Ya. Itu settingan Allah, itu skenario Allah. Moal aya rumah tangga anu kesalahan. Ibu pernah janji dinarahin seorang ibu waktu 120 hari ditaros ku malaikat, jodoh salira bade kasaha kaneng ulana binti ulan pasti kadinya nikahna. Haram bapak-bapak nyarioskeun kaawanan istrina nyalira. Berarti upami istri laksana pakaian, suami laksana pakaian, ibu nyarioskeun kaawanan suami, berarti nelanjangan dirinya lira. Anu sok ditataranjang teh eta teh nugelo. Jadi istri nu sok nyarioskeun kaawanan suami eta teh adi lanceuk sareng nu eta. Sing ridho suami ibu penghasilanana saminggu ngan 30 juta sing ridho. Betul bang ngalamun jelas saeuti. Boro-boro 30
juta peceng beka coceh. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Harap hal eta mah apa eta teh masih da abdi mah teu nonton pun bojo, nu nonton mah abdi ngabaturan. Atuh aku sok ka mana wah. Ya, Ibu. Tampi naon nu dipasikeun ku Allah lewat tangan suami. Nah itulah konsep hirup kaya itu, wardo bima qasamallahu alaik fakun agnan nas. Sing ridho kana naon perkara nu dipasikeun ku Allah, engke ibu bapak jadi manusia terkaya di muka bumi. Amin. Subhanallah ya. Pak, ibu kerja karena Allah, di bumi karena Allah. Kemarin dibahas. Ini juga harus raja apa? Abdi bependak sareng bapak-bapak. Maksud ngaos di Purwakarta. Waktu puguh jam 1:30 di emokan nahap patuangan abdi teh asa dangdutan. Modern TNG teu pati leres barang terdang. Keluar di jalan tol, ningali bapak-bapak usia 50 tahunan jam 1:30 nuju ngadorong roda. Ditaruh su abdi kan di jalan, ngomong di jalan naon eta nasi goreng. Sok atuh ngadamel dua, abdi dua. Oh iya, ibu udah bukan isi nyana angka suami. Sudah abdi teh kang. Ieu teh 1:30 tuh jualan nasi goreng teh rada sore kene. 1:30 mah geus sarare jelema. Ai kok teh beuring bapak ge udang. Iya. Da abdi ge jelema lain keresek. Abdi mani reuwas dibalik. Kasih akang eta bisaan. Sok atuh kang ngadamel dua. Iya, abdi ditaros. Kang, akang gaduh keluarga kagungan. Henteu pas saya jeung istri. Tuh, tuh naon, opeda jika punung. Ini ngali sembarangan nyebut punung. Eta teko dibawa gelas diangkut, katel, kompor, segala piring saroda. Oh, daun jualan nasi goreng mah kieu gagabah. Ini nyebut punung. Kan bae dan nanya tukang mani ulah. Ye, abdi ngaos di bapak-bapak tukang nasi goreng dangukeun ibu. Begitu ditaruh suami kang hari icalan sawengi osok seep sadayana sakapun mah osok seseringna karang duduk upami itu seep tadi bagikan upami seep artos naku akang sadayana kanggo istri jeung putra 75%. Oh akan kabagian 25%. Nu 25% kanggo modal. Hari akang kabagian naon atuh? Kabagian sesebut geus syukur. Seorang suami demi istri jeung anak setiap detik panen ku pahala. Amin. Amin. Pak, Ibu, abdi nimba ilmu ti si akang tukang nasi goreng. Cek abdi kang. Bari akang sawengi mapah aya 3 kilo. Nah naon 3 kilo. Aya 10 dugi ka 15 kilo. Allah kali. Kang teh capek eta mapah bari ngadorong roda. Hari pok teh boro-boro abdi tukang nasi goreng, jelema kaya pejabat tetep nyebut capek. Atuh naha mah dikeureuh wae ongkot capek. Ai pok teh bari nalimba cai suci. Pak, abdi teh salat teu pati bisa zakat di manaeun ibadah nu sanes di manaeun sugah lempang nu ieu suku abdi sampean abdi jadi saksi di akhirat. Amin. Abdi tungkul dari bulan cai suci. Atuh melongna ulah kieu-kieu teuing. Jadi sieun ngajina ge. Oh esok abdi sorangan di kerungan ku kabeh. Sieun ka dieu ge sok ibu sorangan di dieu. Ku kabehan di kerungan. Jadi we poho deui atuh. Nomorna kerung teuing atuh. Ya, Pak. Abdi izin ku tukang nasi goreng. Setiap detik mapa ngadodorong roda bari capek. Peras keringat banting tulang setiap detik jadi amal soleh.
Jelema kaya bari tara zakat eleh takut tukang nasi goreng eta. Sekalipun sholat nah hanya nu fardu, saum nah hanya nu fardu, tapi ridho karena naon pamasihan di Allah, rizkina halal. Ya Rabbi ya Karim. Beres ngadamel nasi goreng, Kang. Terus beres atau iya Pak 2, namanya 2 sendok tapi protes, Kang. Nasi goreng teh asa kesat kieu. Ayo jangan jawab, Pak. Abdi mah jujur eta ngajeblak dina kaca. Dijual teh nasi goreng lain nasi alus. Kok enggak abdi eleh deui. Cek abdi sakanu oyak ieu jelema. Oke nasi goreng. Dan nu jualan nu jujur sadunia dengan duaan. Hiji abdi tukang nasi goreng dibejakeun goreng. 2 anu jujur teh tukang gigi palsu. Dibejakeun palsu nah. Bapak Ibu kersa nganggo gigi asli sasamaot 2 minggu katutup. Abdi maaf, anu palsu, nu asli. Di tukang gigi dijual gigi asli sesa almarhumah ibu anu binti anu ku ibu dipake. Ayo makan malam nolol di jendela. Adil ke untuk kuat. Beruntung ajeleng so. Ibu saya dia tuh setengah 11 kiat kene ieu ngopi ngaos kiat kene ya niatan salik ieu teh bakal kacanda ka akhirat. Maka jalmi iman model abdi peryogi kolektivitas ibadah hesek ibadahnya lirat terus kebi naros-naros ibu pamit ka pangaosan ayeuna di bumi ngaos Quran kene moal ngolong mana mah di BP di lepan bulu pano. Zat bapak-bapak mun teu ka pangaosan ayeuna paling kangon hayam. Abangnya gerongan hayam eta. Di bumi karame jika reok ponorogo batembalan abdi mah geus kolot Pak amit-amit can pernah kerek cek abdi mah heueuh da teu inget apal-apal pun bojo nilihan mani kening ganeng teuing atuh batur ka kararut sok ngaganggu wae tah jiga tarompet tahun baru. Tapi di candak ngaos ieu duka sajam duka 2 jam salira sadena salik di dieu da ngaji mah beda jeung nonton dangdut. Ngaji mah teu rame. Aya dangdut bisa oyang. Ai ngaos melon. Iceup. Walaya mut hirup henteu maot henteu. Mata teu gede kumaha pahalana amin. Ieu, ai dangdut bisa joget. Kajen teuing nu nyanyi na budak nyasar. Nyanyi lagi alamat palsu. Asa barodo budak nyasar di jogedan eueuh ka era. Kan nyanyi na ge minta tulung. Kemana ka ditu neng. Lain jarog ge asa bodo-bodo teuing. Budak nyasar der di joget. Asa aroya gitu. Wah, ibu tos. Kiat kene ieu ngopi ngaos kiat kene. Dugi ka jam 12 kiat. Oh iya kunaon atuh di rumah tangga teh aya konflik internal, aya insiden kecil, aya pasea, aya durder, aya rindu, aya sebel, geus Ibu. Ku Allah diteraskeun dina ayatna. Punten-punten matak sing tamat naon. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dalam kejadian di rumah tangga itu ada satu tanda-tanda keagungan Allah. Catat, nikah itu tanda keagungan Allah. Kanggo saha? Liqaumin yatafakkarun. Bagi mereka manusia yang pandai berpikir. Nikah teh ayat Allah.
Maka jalmi nu tos nikah tos megang setengah agama, tinggal melengkapi setengah deui kaset. Tas salira diposisikeun ku Allah memegang setengah agama. Iya. Da moal aya makhluk Allah nu hirup nepi ka seurieun kecuali suami istri. Dangukeun. Molotot osok pasea sering sasalah antara minta hampuran teu tapi warawuh deui. Lain adanya ieu. Sok ibu. Ibu sok kesel ka cara ge osok. Tapi warawuh deui. Aneh. Terus pasea teu minta hampura teu naon jalan. Kok bisa ibu diseuselan ku tetangga tapi ka maot nyeri hate. Bapak diseuselan ku tetangga ngajak gelut. Tapi diseuselan ku suami duka bisa berapuluh kali teu pernah membekas. Mata kali pas saya ulah lila teuing. Sok era butuh. Iya suami istri burger ti isuk jedur tapi ka sore jedur. Suami na teu masak istrina teu masak suami na lapar. Salira di dieu patuangan ka Garut. Uas dabongan garadean bok. Tapi ka Isah teu warawuh istrina pulang. Bisa sare kumaha kok jaba lapar jaba ambek kalah guling gak saha. Suamina nonton da aya jadwal bola. Tapi ke setengah satu hari sadar-sadar itu malam nanahaw. Emot malam Jumat Kaliwoh. Hujan ngaririnci tetangga sabelah anyar maot kamari sore. Atuh muringkak bulu punuk. Padahal bulu punuk teh anyar dicukur. Tapi anger muringkak kemek wae. Atuh itu muringkak bulu nanahaon ada. Oh udah sieun nyalira nonton coba ngantuk. Lebat teh ka kamar. Cek istri teh si atah adol teh rek nanaon. Oh jeung adol teh atah wae. Ai adol teh buat nanaon atuh teu asak-asak. Nanaon samanehna tadi. Biasa nama lebet ka kamar teh pintu ge ditajong ieu mah mapahna ge jengkek di kuntilanak. Heueuh aya ka era. Muka pintu reket. Duh gue gigireun istrina, gancang istrina dagar de ambek mali kana tembok. Suamina mali kana panto. Ketika subuh teu maralih. Atuh bubu isuk-isuk kesiga hayamku tetelok nyeri beuheung garari. Tah sok raoskeun sen negara de ambek. Cek malaikat ieu jelema asa berdegong kieu. Siga nu teu butuh deui. WRT mah sering didameikeun anger. Sugan cek malaikat kukuring kudu didameikeun. Jam 2 lungsur hujan. Kilat tiburinya kudu disadap. Beledak dua nana reuaseun. Malik tidak gor karana ada. Ai cek istrina teh nyiku naon samanehna. Teuing atuh warawuh we deui eueuh ka. Hai eta suami istri didamaikeun ku guludug. Geus pasea teh rada sono. Nah hiji jeung istri jadi we budak anakna teh anak guludug. Jadi suami ibu nu gara de ambek eta teh turunan. Astagfirullahaladzim. Ya. Dan Ibu ulah diwartos-wartos ka sarugi. Ya. Aya tips termudah di mana suami gede ambek, tilu cara ningali enangan suami nu keur amarah. Ieu ciga heureuy tapi praktekkeun. Di mana suami nuju ambek hiji ulah sok dipelong wajahna. Lalaki mah ambek dipelong lain eureun. Asa dilayana. Oh, keur mah ambek tambah dipelong. Mah. Pelong wae. Diketerap ieu teh. Ulah dipelong lalaki. Ayo becu atuh kudu melong nanahaon. Pelong dompetna. Bae ambek oke. Ayo dompetna lintuh mah pasti kapage ya.
Beres ibu? Ya, jika heureuy tapi praktek. Dua, di mana suami nuju ambek ulah sok dilayanan. Lalaki mamun ambek dilayanan lain lireng. Beuki macem. Ulah nu sanes abdi nyalira. Abdi naos ti Lamando. Lamando teh ti Pangkalambut masih 4 jam. Kalimantan Tengah caket sampai. Allah kali untuk buku. Begitu subuh dugi ka Rorompok. Dugi ka Husein teh tabu dalapan tos dugi ka Rorompok tabu salapan. Abdi Rorompok direncaikeun. Akeun bae teh teu nanyakeun. Abang bebe jana mani ulah. Ada abdi di Rocky ngaji tengah hajamun banjir tinggal nyingsat. Ubami ibu ngalangkung, bapak ngalangkung keluar tol Cileunyi kan tuh belok kanan kan ngalangkungan stasiun Rancaikek belok kiri. Aya bumi 3 lantai mobilna 5. Eta teh bumi tatangga lain nu abdi sok sangeuna. Nu tatangga eta mah tak belok deui ka kiri. Aya bumi alit Rorompok sagewok. Ieu atuh na mewangsul enjing-enjing. Abdi ngutuk pintu ka Pun Bojo. Assalamualaikum. Pun Bojo teu ngawalor nyol teh kana angin. Keur malam mah letih lesu loyok lekor. Perjalanan jauh jaba ngantuk jaba lapar Pun Bojo teu aya. Assalamualaikum teu ngawalor untung abdi ngabanten kunci dibuka pintu. Ternyata di Rorompok. Pun Bojo teh ternyata nuju salat duha. Hate. Sakumaha capek, sakumaha ngantuk ningali istri nuju salat. Nikmat. Beres Pak? Jam 9:30 menuju sholat duha, hampir jam 10 ditoong teh masih nyepeng tasbih. Cek abdi teh salila-lila teuing ieu teh. Biasa lagi 5 menit beres. Abdi lebet teh ka kamar da kedah berangkat imah. Maca tasbih teh asalila, wiridan teh sabaraha ribu. Cek Pun Bojo ilik betul wiridan. Atuh kurna nahaon eta nyepeng tasbih ieu mah tasbih pegat keur disambungkeun. Hiji-hiji dikakeun. Cek Pun Bojo lain nanya rios atuh heuh da bisi ngaganggu ada goa. Tapi beres siram sarapan ngaros ka Pun Bojo mah kedah berangkat deui sajam kemudian mah hari raksukan mana Pun Bojo ngawalor Pak ajan disetrika nyol teh kana aman. Atuh abdi Indonesia Raya. Ceprek. Pun Bojo tos terangeun lamun suamina keur ambek tara dilayanan anteng we nyetrika. Aya abdi teh jelema era ceprek sorangan teh dilayanan mah daerah cek abdi teh ngalawan atuh pasti sorangan mah teu rame. Cek Pun Bojo mangga we si luar gitu. Kuring teh jelema era. Ngalewa sejalan dapur bari ngusapan kumis jika domba eleh diadu eta. Lain hahaha ieu praktekeun ya. Suami gede ambek ulah dilayanan. Oke ge isinin nyalira. Leres Ibu? Capek ngalayan nu ambek. Terus we antuk. Tuh. Dajal mima katingali wajah aslina dina 2 posisi. Hiji bami nuju amarah tak eta wajah aslina. 2 kami nuju kulem. Maka pilih ibu yang terang wajah asli engke pesan ka suami. Pak, upami mamah tos tibrak cimpang motretkeun ku aku. Dulu. Ya. Ibu cantik, ibu gelis, lipstik menghiasi bibir beureum euceuy kareukeut reuk teh kulem. Tsunami banyu. Lipstik ngalir kana gado, nu luhur nyoledat kana iru. Suami rek kulem tapi ka ngajleng Allahu Akbar Gusti. Geuning istri abdi teh jiga barongsai Cina. Lain hahaha ieu teh praktekeun ye. Maka bade kulem teh kudu bebeja ka suami. Pasok wawar tos tara. Nu alah sedora. Cing ulah kina-kina geus seueur putra kulem teh dangdos ibu. Henteu dangdos siga bade keluar oke atuh daek-daek meresan rambut. Ieu mah kulem rambut jika ku angin puting beliung. Mulak.
suami rek kulem tapi kanyasam ya inung budak teh mana hareupna mana tukang sing bener eta iya no anu tos mulai hilang bogohna leres kelas-kelas nutus gaduh putra tilu opat uduh ya Rabbi ya Karim tolong pertahankan karena nilai ibadah sieun lepas saminggu sakali masih wangi sing sareungit bade kulem oh istri kudu wangi ari suamina teu mere duit kok mere duit najang beli ibu kalau sang suami ibu berpengajian malam Jumat ibu langsung dina lemari buka lemari aya gelisah wangi kenging suami ku ibu dianggo ting 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 salira kulisah wangi suami mulih di masjid ibu kalau ka kamar kebon baru Gusti teh bauna naha babacaan Gusti bisi aya jurig ngelibur setan nu marakayangan ular garu ganggu ka ditu ka sabrang ka Palembang atuh eta kolot baheula mah jurig diusir ka Palembang waktu urang Palembang teh ngadat jurig ulah ka Palembang wae ka ditu jurig ka Bandung atuh lain duka timana mimitina eta jurig bisa diusir ka Palembang tapi jurig ayeuna mah geus cerdas ditinggal ka Palembang teh embung jurig ka sabrang ka Palembang teh jurig teh embung teuing bongan balik sok ditah mawa kurupu ridu ya jadi nusok mamawa kurupuk eta teh tukang kurupuk ka Abah Pak ditambah lah ibu gara-gara jurig upuh atuh ibu suami tos di masjid lebet ka kamar jadi ararane bau nanahau mau hujan deui ngari rincik malam Jumat atuh keungsuk karena selimut cek suami teh yeuh manehna make nanahaon sabau kieu abah ngelisah wangi nu pameserkeun dina lemari ku Bapak sika sebeuleun eta mah urut ngamandian mayit atuh suami teh enjing wangi mah pun bojo seungit ririwa sing balai atuh nu kitu dipake lain resep kalah muringkak ya ibu wantu ulah sekali-kali punten kaset rumah tangga teh hidup kugodaan hiji niatan ibadah dua ulah ageng anyara ieu nu katilu kade rezekina kudu halal titik ulah ngimpi rumah tangga bakal bahagia bakal berkah mun artosna kacampuran kuno haram naudzu punten ketinggali wajah-wajah ahli ibadah sadaya keun bae hirup sederhana asal halal amin kanggo naon jadi jalma kaya tapi diudag-udag KPK pilih mending jadi jalma kaya tapi ririwit atanapi sehat teu boga duit ayo sawah pilih kan nya teh tenan kaya ririwit raos henteu ibu diponis ku dokter naudzubillah ibu ulah nuang daging sapi domba atuh dokter oh koma domba ayam atuh dokter hayam gitu meunah telurna atuh dan nauk tina haya akur protein tinggi ibu kudu ngadahar naon wayahna tempe dibeuleuh tahu dipahis batur nuang sate ibu mah tusuk nabung lino hirup gitu leres iya naon dipasihkeun ku Allah sok tarima asal halal kade suami ya para suami artosan bilih tina bohong tina nipu tina judi tina maling hati-hati sekalipun kaya engke awas panjang umur tapi ponok napas ayo panjang umur ponok napas ayo umur 100 tahun ari napas saminggu sakali ayo
Tapi alhamdulillah di urang teh judi tos teu aya alhamdulillah. Oh, ngan judi teh parinlah ka balong. Da tukang nguseup eta. Eugeun bae teh dora ka nguseup mah pepeh teuing. Ngan ulah dianggo judi. Abdi ge pamiwang sul katasi ka pun bapak. Pak, ngaliwat jeung para putra luhureun balong bari mancing. Kok nu tara teh nguseup teh da geuleuh atuh upana. Abdi mah upan aku tahu. Parungkeun teh laukna nenggak mana cengek. Asa ka mana wae. Heeh da tahu mangeunna jeung cengek. Yeuh dangukeun bapak-bapak nu sok ngaruseup pek teh teuing mangga. Namun ulah dianggo judi. Dipasihkeun ka putra, dipasihkeun ka istri, membunuh kesolehan jeung ngahilangkeun berkahna rumah tangga. Tapi abdi muji moal aya bapak-bapak nu paling istiqomah hirupna kecuali tukang nguseup. So, jujur. Kajeun aya nu geulis lewat datara dipelong kukumur tuh. Lain ada ingat ieu. Kukumur cicingnakeun. Cek bahasa Belanda ge habenakeun. Kukumur oya hulu. Para kagoda kudu geulis. Nu gelo kahujanan ngiuhan, nu musuk mah da henteu. Nu gelo ge eleh ke tukang musuk. Aya guludu genep da asa jihad anak genep. Aduh ampun. Mangga sok ngarancing. Ai kitu mah di satu instansi, ya urang mancing gaduh hadiah sok pancing ieu di tanaman 2 kintal pek sok nu kenging mangga candak masing-masing eta mah teu doraka nu ari sok abdi teh ari mancing tos we mancing engke kilo terus peser tuh kudu mancing meuli we ka pasar atuh kitu mah tah jadi jiwa judi na aya dan di jalan Soekarno Hatta aya nu mancingkan hadiahna mobil mewah yeuh sing watir artos teu sabaraha disuhunkeun ku yusur 50.000 da molotoh yang eupan mah 200.000. Ye kade ibu-ibu ya ibu bisi gaduh suami sok mancing kade pek teh teuing ngan awas lauk menang mancing teh haram ulah dituang kade sabab kudu digoreng heula sirah goreng dikerakam atak-atak heueuh da lain anak kucing sok malaweung wae atuh pek teh teuing mung ulah dianggo judi da kumaha ari hobi maleres tuh jadi anten perkawis ibu punten yeuh sakinten dinu kitu tah lolobana kahade yeuh paingan saur Rasul ta'amul halali fi akhiriz zaman ta'amul malaikati makanan nu halal di akhir zaman teh sami sareng tuangan malaikat kasep didoakeun salira rezekina sing halal amin ieu kanggo naon seueur rezeki tapi teu halal punten jalmi nu jorok ngalah rezekina teu ningali halal haram ujungna pasti dituturkeun ku penyakit. Aku tuh bilang hati-hati Pak Ibu geun bae suami pangalana bade ageun bade henteu asal halal eta Ibu ya Allah ya Karim abdi naros hoyong gaduh artos 2 miliar hoyong kosahan nu alih tapi sametan 10 miliar raos teu Ibu gaduh artos di dompet 200.000 tapi teu gaduh sametan teu aya nu nagih tibra moal kul nikmat moal barang tuan abdi alhamdulillah kajen teuing hirup sederhana nedak taraseukeun asal warem
Gitu ya, eta konsep hirup tuh kudu dibikin capek ya. Konsep hirup teh kieu, asal sehat bisa ibadah normal hirup sehat tiasa ibadah. Ibu sehat tapi tara sholat, kaya tapi tara sujud, tak eta jadi moal lila moal berkah. Kaset titip istri salira, perhatoskeun sholatna, perhatoskeun sujudna, perhatoskeun ibadahna. Istri salira engke bawa ka jalan Allah, dan paling abot di akhirat patarosan ti Allah. Seueur suami ditaros bab salatna lulus, zakatna lulus, saumna lulus, ditaros tanggung jawab kanu jadi istri jeung putra loba nu teu biar perhatoskeun salatna. Pembeda manusia jeung binatang tembung hiji yaitu ibadah. Domba sare bapak ibu ge kula, domba dahar bapak ibu oge tua, domba perlu pasangan bapak ibu oge peryogi. Ari domba soka masjid tara suami ibu nu tara ka masjid eta teh turunan Pak, eta rek kumaha gitu. Jadi lamun suami turunan domba ibu teh kulem saban wengi teh sareng. Mun kitu mah atuh keluarga. Ya, bedakeun manusia jeung binatang hanya sebatas pengabdian, salat ngabedakeun. Punten. Pak, ibu. Geus maot mamahal keneh domba batabura. Sapi dipotong sakilo na ratusan ribu leres. Domba dipotong puluhan ribu. Ayam dipotong masih mahal. Kurang maot sabaraha sakilona. Moal aya nu meuli kajian disebut Ustad Barade daging Ustad. Kaset titip ajak istri salira ka jalan Allah. Punten. Wangsul deui. Itu kaifiat, itu metodologi. Panggoreng-goreng ngajalmi di mana istri galak ka suamina. Lopang awon-awon na suami, istri suami nu kasar ka istri. Ya, istri teh moal kasar lamun suami na lembut. Eta sadengekeun. Bisi bohong. Ibu manggil suami ge kumaha panggilan suami ka ibu? Leres. Ieu urang praktek, ieu efek. Ibu dipanggil ke suami. Mama, cek ibu. Bapak, juga itu efek. Mami, cek ibu. Pa. Mam, pa, mimi, pipi, mi, baso. Asik. Ayo mi baju baso. Ibu nu boga mie, bapana nu bogaeun baso. Aduh, ulah manggil saroge baso ulah. Ya. Ada abdi mah urang Sunda manggil ge ku bahasa daerah. Oh iya. Sok. Ibu dipanggil ku bahasa daerah. Ibu dipanggil ku suami. Inungna cek ibu. Tah, eta efek. Inung budak cek ibu. Budak pasti. Manehna nu peuting. Siga gitu. Kasa kamana wah. Ngan doraka deui ibu manggil suami jika ka anak uci. Ya. Ka suami. Yo, doraka seta. Aya nu sok yeuh-yeuhan di dia ya. Doraka. Cing atuh. Sederhana ge damal rugi, Pak. Lu juga ka anak uci. Yo, manehna. Sing bener atuh. Ah, ibu. Nah, itu rumah tangga komunikatif. Punten. Pak, itu masalah sederhana. Tapi ulah dengan enak di kampung. Suami manggul pacu. Cek ibu dadah pati. Aya suami manggul pacul linu sakadieuna linu.
ibu geus tokecan jabareyon mangul make duduk kuy cek suamina dadah mami. Tadi teh biasa we biasa lah biasa. Besok kemana wae? Ulah oper. Dadah kaki. Jadi we was kasih kasep. Tapi lucu ya, budak mah gitu oge nya. Ini sok ibu mun gitu. Meureun tadi degungkeun. Jadi we pokok deui. Oh. Paham, ibu. Inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Dalam kejadian setiap langkah di rumah tangga itu ada satu tanda keagungan Allah bagi mereka manusia yang pandai berpikir. Insya Allah. Terakhir, saya kuatos na ieu lagi teuing. Nu katilu huruf H hikmatun nikah nakahatu. Hikmah nikah teh hiji hibduddin, menjaga agama. Jalmi nu tos nikah agamana terjaga insya Allah. Ya. Komo kantin sabaraha minggu deui urang bade lebet kana Ramadan insya. Ibu, Pak, moal ditampi saum Ramadan lamun gaduh kene dosa jeung tetangga beresan jeung tetangga. Punten. Kade nu pernah nge-SMS kata tangga ketika nyerian moal diterima saum Ramadan mun can menta hambura abdi nu nge-SMS gitu. Tah kade. Beresan heula. Dua, moal diterima saum Ramadan lamun jalmi pernah gaduh keneh dosa jeung indung bapak. Jeung ibu rama. Beresan dosa jeung ibu rama kade. Lebar capek saum Ramadan. Capek gawe teu kapake gaul teu katarima bongan aya dosa jeung hiburan manucan di beresan. Tilu, beresan dosa antara suami istri. Iya nu berat. Minta hampura kata tangga moal izin moal. Nyuhunkeun kapunten ka ibu rama moal izin. Minta hampura ka suami panangan teh asal 15. Berat ieu panangan teh jeung era. Berat teh pedahnya ngigi. Dan naprak mah teu. Lain ya tadinya. Ya. Ibu suami kita sebenarnya berangkat ibu. Bapak 500.000 bulan itu. Maka kawitan dinten enjing ibu nyohon dan atos ka suami ulah kieu. Cek ibu teh Pak duit. Cek cara ge teh da amang eceuk. Ai meng tahampura ka suami ulah salah maksa. Sok dicuriga. Coba ayeuna euy ngaos ibu. Suami keur nongton ku ibu ditoek Pak. Naon? Hampura mama. Sekedap pribadi puasa. Cek suami teh aeh. Asa tara-tara ti sasari minta hampura moal maneh narek maot isu. Tuh. Disangkarek maot. Dangukeun, ami teu izin nyuhunkeun hapunten tingali Rasul. Nyuhunkeun hapunten moal izin mah mun tos netepan tahajud. Enggak ibu, suami tahajud, ibu sami tarahajud. Cekeun wae da loba nu protes wae. Suami tahajud, ibu tahajud, suami ngadua, ibu ngadua, suami tunjuk ngadua, ibu amin di pengker. Wajah ibu masih basah ku cai wudu. Pamun teu dibalut ku mukena, beres wiridan, beres baca Quran. Ngadua sasarangan. Mulai ibu nyodorkeun panangan moal abot moal isim itu bukan didramatisir, murni ibu bari dimukena Noel ka suami dinten enjing bade saum Ramadan. Cek ibu teh Pak enjing bade saum hampura mamah salami rumah tangga teh mamah kan ngabebani jeung ngarepotkeun ka salina.
suami ibu mal bisa ngajawab. Jawab bangga jeung sedih, celak we cai sok diusap ku ibu. Ibu punduk dipikanya aku suami dilus masta ka ibu cek suami geuling kebek deh ibu boleh asa dipitnah. Iraha teuing bapana jeung nyebut geuling umur-umuran batu ditagi deui. Ibu dielus ku suami, mama lain mama nu loba dosa mama. Mama dibawa rumah tangga sekian puluh tahun ka lain disenangkeun kalah di bawah sangsara. Ulah ngadakwa, ulah ngahisab di akhirat bapa nu loba dosa na kasalira. Bapa nu kudu dihampura ku mama. Ai cek ibu teh lain bapa nu loba dosa mama. Cek bapak teh lain mah bapak nu loba dosa mah jeung mama bapak dur teh pasehat deui ya. Abang tukang parase ya paheula-heula minta hampura teh bika durder cing ngalehan atuh saurang heukeun bae da dongeng atuh ngaranna tungtung na bapakna ngeleh ingat mah dihampura untuk suami nanti nya ulah seueur saur geus urang silih bebaskeun dosa enjing bade saum urang bebaskeun dosa masing-masing. Iya Pak ibu geus 2 menit dina lahuna bari ngabuk-buk nangis cek suami teh mah apan geus dihampura ari mama ceurik wae kunaon emut kana dosa lain kunaon ceurik wae tadi manehna keur sasalaman jempolna noloh acolo ayo si ata ado sugan teh ceurik inget kana dosa si horeng katojo jabab jempolna badak bentelu kena purinya iku mah matapna ari sasalaman teh cilek ulah ngalacir wae bisa kemana wae kalah malaikat tapi kalungsur ti langit cek malaikat inilah air mata termahal di muka bumi. Air mata seorang istri meminta maaf ke suaminya berat timbangannya di akhirat. Alhamdulillah pada diseratkan ku malaikat tapi malaikat kabujeng arere cek malaikat maaf anda patut dicurigai. Nah nu beureum teh panon katuhung nu gencang mah bodas kan cek malaikat hasil observasi ini bukan air mata penyesalan dosa tapi cai mata kacolok ente kasih masa kemana wae hikmah nikah teh hiji ngajaga agama, 2 wahidun nasli menjaga keturunan. Punten turunan bakal tersusun rapi namun ku nikah coba ulah ambek mun aya jalani poligami turunan anak tetep rapi pameukeut hiji istri 4 rencangan abdi punten iku ulah ngalotot anu rencangan abdi sami ustad istrina 4 da ti pasantren saroleh nu 4 teh bisa bumik Allah karim masak sareng belanja sareng luar biasa tuh para saya tuh getreng tuh arambek da geus ngantos kok bisa ngarana ceuk 4 dalam mana mah hiji mandiri worek nurutan boro-boro 4 tuh hiji biasa 18 komo kurang duit eta pangarana ceuk 4 namina teh Fatimah sok di 4 kan jelema nama hiji ini mana riwo sarada hade sih minta ilmu Allah di mana teuing ini hiji ge sakieu mat sebrek mah teu katulung oh mau kurang duit nah ukur cai 11 ya ulu nyegak teu katulung
Bapak mah ukun cai bapak haus pak tinggali mama di dapur budak mandian dan gerohon numpuk kecil loa bata piringnya segelas itu berat tuh emernya ke bawah gelas dirinya teko dirinya hidang atau sorangan Allahu Akbar hibdun nasli terjaga keturunan tilu wahidul mal nikah dengan jaga agama janji Allah jalmi nutus nikah diberi kekayaan yughnihimullah Allah memberikan kekayaan ke jalmi nutus rumah tangga leres ibu kapungkur teu acan nikah terus gaduh kompor teu acan entah ayeuna nama boro-boro kompor jeung dapurna teh itu janji Allah jalmi rumah tangga diberikan kekayaan oleh Allah ulah ragu-ragu Pak Ibu punten jadikan rumah tangga sebagai lahan pahala insya Bapak Ibu yang naos kahartos sarena kahartos sahur pun guru mau naos tos kahartos ulah diteras jeung nanaon mah patahan nu geus kahartos akan nanti teu acan atuh sahur pun mun ngaji sajam setengah teu kaharti bae ulah diteraskeun bongan selali-lali lah teu kahartos wae kumaha we jampe hayang geussan ya kita ambil benang merahnya bohong rumah tangga bahagia menghirup di rumah tangga can niat ibadah bohong merasakan hirup rumah tangga itu indah lamun eta jalmi temperamen tinggi nuturkeun gede amarah naudzubillah bohong rumah tangga bakal berkah lamun artosna kacampuran keneh kuno haram kaset dijajakeun ku wargi-wargi sadayana salira rumah tangga simpinan disareng kabagjaan amin singki paparin keturunan nu solih jeung solihah singki basihan rezeki nu halal tapi tak peryogi lama cekap sakit tapi hatur abdi bade bermios langsung urang kasarangan ngaduna Allahumma sholli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-karim wa sahbatihi al-akramin wa ala alihi wa ashabihi al-burri al-muhajjalin Allahumma ighfir lana ya ghafur warhamna ya rahim wa ghfirna ya latif Allahumma asrah bisalati alaihi sudurana wa yassir biha umurana wa farrij biha humumana wa qdi biha duyunana wa aslih biha ahwalana wa hassir biha akhlaqana wa tahhir biha alsinatina wa anis biha wahsyatana wa ghfir biha dhunubana ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabb astajib da'watina Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi khairi khalqihi wa sahbihi wa barik wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin hapunten anu kasuhun wallahu waliyyut taufiq wa huwa musta'an wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh